butuh karena amplop mah sanes kah tapi ngaji ka ditu ka dia punten lain rek neangan amplop tapi neangan dulur kang dulur sugan we ku orang geus dianggap dulur mah ke tungtung nasok mere doa kang duit wae si akang mah urang doakeun mudah-mudahan para alimil ulama sing panjang yuswana amin tambih kemuliaan ilmuna tambih milik rizkina tambih kesehatanana tambih santrina mudah-mudahan para santri anu aya di dieu si janten penerusna para alimil ulama amin ya rabbal aparatur pemerintah anu sami kepada sedhi kahormat di Bapak RT Bapak RW Bapak Lurah upami aya urang doakeun mudah-mudahan para pejabat aparatur pemerintah dan urang sing janten aparat-aparat anu soleh amin anu adil anu amanah anu bisa mentingkeun kepentingan urang rakyatna lengan seukur mentingkeun diri pribadina hungkul sebab kiwari karasa urang kan loba di ditu mah pejabat anu jadi bangkong di kongkorong kujang kecering ngajingjing camati geus jadi bangadan ngabohong jeung ngabokong ti tukang kana janji teu naik bapati eta bener aya kitu aya loba pan karasana mah ku urang kang punten nu nabeun nu ngampar nu seubeuh nu lapar bener segala rupa narare ayeuna BPJS naik listrik naik sampai pauk kan susu we nu turun makan itu mah bukit kolot bukit turun mudah-mudahan aparatur pemerintah urang king saroleh amin acang kacepit Sohibul bed anu sami kuprebados tipi kahormat nyaeta Akbar Family singkatan ieu teh anak-anak keluarga besar Akirai saya disingkat jadi Akbar kan abdi mah hawa tos anu disingkat teh pan anu sajen teh ayeuna pan usum disingkatnya padahal RT eta teh singkatan rukun tetangga RW singkatan rukun warga kantor wilayah disingkat jadi kanwil ataupun kantor jutawan lanjut oh eta kalau anu di ditu mah aya ibu-ibu nu jendil disingkat naon singkatanna Surabaya susu rayut loba gaya Surabaya usum disingkat Akbar Family urang doakeun mudah-mudahan pengorbanan Sohibul bed baik pengorbanan harta tenaga ilmu tanana mudah-mudahan sidiwalas ku Allah Subhanahu wa taala amin bil khusus berenang ieu teh saja ngintunan hadiah puji ngintun doa ka almarhum Abah Rajib anu aya di alam barzahna mudah-mudahan salalamina sidi kucuran ku rahmat di maghfirah Allah Subhanahu wa taala amin nama sadayana ibu bapak pemuda-pemudi akini nih mang pipi wong tua wong anu saluhur nu sahamnapeun nu sami kuprebados tipi kahormat mudah-mudahan kumpul mariuna urang sadayana dina ieu saah ngondang karidhoan Allah Subhanahu wa taala hadirin wal hadirat rahimakumullah dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diragangat ayeuna urang masih kene dipasian rupi-rupi kanikmatan ku Allah, terutama nikmat iman di sinaran Islam disarangan ku nikmat sehat wal afiat sehingga urang tiasa kumpul dina ieu saah. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadayana sing jantenkeun cukang lantaran wasilah hiji sing hampura dosa ku Allah amin. Nu kaduana sing dipanjangkeun yuswa dina jero taat ka Allah. Nu katiluna sing diambilkeun milik rezeki bikin bakal ibadah ka Allah. Nu katiluna nalika cunuh kana waktu ninggang kana mangsa maot ngarana mudah-mudahan urang sadayana sing maot husnul khatimah netepan iman sedarang Islam amin ya rabbal alamin hiji urang syukur ke nikmat anu aya naon sababna da kiai di dieu seueur ustad di dieu seueur hapunten Allah ngajanjikeun dauhan Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid lamun anjeun syukur karena nikmat kami bakalan ditampihan ku kami tapi sabalikna lamun anjeun kufur teu syukur karena nikmat kami antosan ajab kami dauhan Allah rumacak punten kang ceul hirup ulah sok nyalahkeun sasaha lamun nagara dilanda bencana nagara dilanda musibah hirup loba kasusah dabongan kurang teh loba teuing nu langkonggong karena nikmat anu aya bener teu pandai mensyukuri karena nikmat anu aya pantas Allah dina surat Ar-Rahman barakali ngadauh babi ayyi ala rabbikuma tukan nikmat kami anu mana nu dibarahongkeun ku anjeun teh ai urang mah punten sok salah kaprah kang komo awewe mah punten kecil urang mah bersyukuri kana nikmat Allah teh dengan kalebah duit
aja duit benar sih. Beri aja sih benar. Usaha kita mau duit rata loba karak nyerengnya. Usaha kita mau duit mah bimoli bibir monyong 5 mili. Kayak gitu aja. Buat majikan kurang kan. Tapi bener kalau Bang Firman itu majikan sasapa majikan Ustad ke sarua. Namun gue balik lagi, masih nawe beda. Gue ngawasnya. Di mana? Di Cikurayut. Di Cikurayut masuk badan. Orang naon aja gue. Apa lain bari jangkang jingking maka atau berpisah. Bari jangkang jingking atau berpisah. Lain kurang naon kan, punten abdi masalah besek. Lain kurang naon. Saya pernah punya sejarah, saya punya histori. Hiji wakos kan kos ngaji di Bandung, ada di tengah jalan dipegat ku polisi ditilang. Semalam, iya Pak. Dengan siapa? Saya Ustadz Adi Pak. Dari mana? Isi pengajian Pak atau usia? Mohon maaf Pak. Sekarang zaman radikal, sekarang zaman teroris. Saya takut Anda bagian dari teroris. Kata gue disebut teroris kan? Kegenaan punten Pak Polisi. Kalau Pak Polisi tidak percaya, mari ke belakang buka bagasi mobil saya. Dibuka ke polisi, kata luasun polisi. Polisi dan Masya Allah, ini ada beras 1 karung, ada pisang 1 turui, ada bakar kacang ngegang. Ini Pak Ustadz kalau setiap pengajian seperti ini, seperti ini. Pak Polisi seperti ini. Kata Alhamdulillah Kang, polisi percaya untuk polisinya. Udah, dengan bukti yang ada, saya percaya. Semoga Bapak selamat sampai tujuan, selamat jalan. Alhamdulillah Kang, jin abdi selamat tadi bilang ke polisi, gara-gara besek. Iya mah pun tentang ayeuna polisi teh di lantai berang penting Kang. Bisa abdi ayeuna di jalan dipegat ku polisi. Bisi. Jangan bukti doang, ini mah jangan bukti. Ya. Aman perhatian. Kurang syukur ke nikmatan Maya. Dan nikmat lain duit hunkul punten. Lamun urang rek mapaikan nikmat Allah. Tong jauh-jauh Kang jeung urang ditambal ku Allah sebagai makhluk yang bernama manusia. Jelema ieu teh nikmat anu luar biasa. Teu dijieun beurit urang teh. Teu dijieun rametuk dijieun jelema sehingga cek ulama aya 3 keistimewaan manusia anu kudu disyukuri ku urang di antara bahwa manusia mah bi husni sura alus rupana syukureun ka Allah. Alus sangkung hade lawung alus kelap alus kelep alus rengkang alus ringkuk alus kecap alus kicil manusia di tiungan pantas di adorokan pantas di celanaan pantas di jubahan pantas sebagai emek tiungan pantas moal kadang-kadang soal ibu-ibu udangan nggak bawa banget ini jorek kayak jorek itu salah karenteng karenteng ini nunggu di satu hal katanya nak jorek karenteng majeng ayam mereka di papantas sudah mengakan mbak mah monyet mah pun tentu luhur buntut tapi kental luhur sirah buluan manusia mah diatur bulu nak Allah bener diatur di luhuran sirah rambut ngarana turun ka handap luhuran soca naon alis turun ka handap handapun iru kumis turun ka handap kana gado janggot kana pipi godek turun ka handap kana dada bulu dada yang giga sarti kana kele yang bau kungkang beak turun ka handap handapun bujal make seuri sia sunati bulu tuur ayo kaliwat oh bulu pingping di papantes jelema mah ku Allah keur mah di papantes ku Allah punten Kang ieu anggota badan urang teh sempurna keneh sebagaimana mestina ieu teh syukureun ka Allah soca jeung pangningalina cepir jeung pangreungeuna suku jeung rengkahna leungeun jeung gerakna ieu rezeki ieu teh soca jeung pangningalina kabayang ku urang lamun soca urang dicabut nikmat ku Allah teu tiasa ningali riweuh moal riweuh kakana paling listrik urang teh geus riweuh cepil jeung pangreungeuna syukureun ka Allah kabayang lamun cepil urang dicabut nikmat urang teu tiasa ngadangu riweuh moal ka riweuh nu torek tanya ku urang ngaco kincuran nanya ke akina aya akina geus torek abah aya abah teh geus salat boro-boro eueuh deungeunna salat make teungeun minantu torek ditohak buteuk gawangkong teh nyamu minantu mah bawa pacul ditanya wakil anu torek ujang mereka mana siapa bawa pacul ka sawahnya lain bah mereka sawah oh sudah mereka sawah oh gitu teh torek pan punten kampung si cepil teh ngabedakeun suanten urang bisa ngabedakeun mana suara awewe mana suara laki cepil anu ngabedakeun bener
kurang bisa ngambedakeun mana suara anu ngaji mana suara anu nyanyi cepil anu ngambedakeun takbir we takbir kumaha da cepil mah apalun kamu takbir kieu Allahu akbar Allahu akbar mereka kamu takbir kieu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mereka loba kamu takbir kieu Allahu akbar eta mah eueuh cek panto eta kumaha da jadi mah apalun rumah punten da tadi teh saur pangarsa usaha cenah ge lapop teh kudu dibawa mantap disebut kidalang teh punten abdi teh boga karesep naon karesepna kana wayang golek sok ngahajanya teh radio gelombang wayang golek pan radio teh cek budak sakola mah media audio non visual hartina media anu kareungan teh aya gambar tapi di dunia ayat tafakureun cek abdi teh untung Allah teh abdi masih cepil jeung pangreungeuna sanajan teu katingali rupana abdi bisa bedakeun dina radio mana suara si Cepot mana suara Arjuna mana suara Gatot Kaca rek dipraktekeun moal ini mah kumaha akbar panggil ya ieu mah praktekeun dong padalang geura punten ieu ngahaja-haja memanggil wayang golek komo giri haja 30 juta di masa kamu ya 30.000 kurang keluarkan suara Batara Guru Resi Narada jeung Gatot Kaca dina lalapan Jabang Kutu Kadangu kencepe tuh hayang calana calana moal datang hodam aja itu budak cengok hodam pesan dola Batara Guru Resi Narada jeung Gatot Kaca teh kencepe jadi kita raguan tapi bahasa lagi kita nunggu 15 menit karena gajian Batara Guru sinaranya juga Gatot Kaca teh kencepe sekedap pembetena wangsul margani pun batang pun galih alis manis melas melis lelei kedek pangandika kakang panjin rada auladala ya itu suaranya kapayun kang calikna ieu tiris asa taya pisimbuteun hareudang asa taya pikipaseun keung asa eueuh pibatureun hirup dina danget ayeuna kapayun kakang panjin rada aolah jalanon adik guru puputon kembang kadaton sembaheun para dewa jadi ya kang kumaha mana Gatot Kaca nu bakalan ngelehkeun naga percona nu dina denget ayeuna keur ngacak-ngacak sawarga Maniloka teh aya di pengker adi kapayun Gatot Kaca tah hareup Gatot Kaca beda di suara anak kieu Kang Gatot Kaca santri mah moal nyamun make seuri eta teh ciri khas lamun Jawa Barat mah Gatot Kaca teh ngagerem lamun Jawa Tengah Gatot Kaca teh ngagerem tapi nyoy ngagerem Gatot Kaca teh Pinuhun karena rupiah pembagi kalayan unyuk sumbang gagahaturkan sembah sungkem kuhunyuk pancenagan sang hyang adipati jagat nata Batara Guru diterima pujastuti hida jauh di jugjug anggang di teang hidup ti Jero Kacipurayu teh keringanan tadi suguhan kankanan saukur aya cai podas we jeung sepri fisik hidup boga kahayang mangga ulah rek di dinding kelir gendang siloka genep bejer beaskeun kase nu mawi putra Gatot Kaca teh aya kahoyong hayang naon hayang nenen nenen oge can dijieun ku Kang Ahmad entong Ahmad entong sagelas 2 gelas apa eta Batara Guru Resi Narada jeung Gatot Kaca lamun suara Semar berarti Semar mah ada ngabra wae kieu Semar kita geus capek dipake wae unggal poe ya amuing ucuk bagja uak bisa tepang jeung orang Cipurayut di dieu mudah-mudahan sing tambi-tambi kaberkahan amin kitu amin
Eta suara Semar teruskeun ngeralamna ambung capek nya cuma itu kalau suruh yang ngiring binga hampura capek tadi teh abdi uwi di parung kuda sonten wongina di Tenjo Ayu ayeuna ka dieu isukan di Cigomongkong si Kang alhamdulillah mohon doana mudah-mudahan sing sehat jeung Allah amin hiji urang syukur kenikmat anu aya tos cek abdi mah kalau suruh lagi di rumahnya atos wengi tos jam 11 ya teh leres jam 11 lain jam 11 dua lah Bukan dua salawat kurta salam mugi tetap dilimpahkeun dicurahkeun ka junjungan urang sadayana paduka anu mulia anu ngaranna geus kacluk ka kana ngewuka ka jana pria ka jamparing ka angin-angin ka konca mancanagara dibawa ka para pamimpin adil turta bijaksana sibuk tablik amanah jeung patonah geus kajadikeun sifat pokokna yakni junjungan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan jaga ning geto di yaumil kiamat urang sadayana sing aya di bawah naungan bendera Rasulullah kenging sapaahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah dipayun abdi bade nyanggakeun panghapunten para ulu disuhun hampura anu diteda ninggali nu dipamri bilih kirang tata titi duduga prayoga cologog sareng saja bina maklum ciri sabung bicara sadesa cawadah tutung biritna sacarana pilih aya cara nu kacenak ti desa nu kabantun ti kampung ka jingjing ti pakamitan birang ka singgung kolbu ka gedrik ati ka gebrag mana pribados ti payun da hampura heula ka wargi di dieu bade ngahampura moal insyaallah alhamdulillah terutama ka para alimil ulama ka para ustad para ajengan habaib hapunten pribados bade istilahna endog mapatahan ka hayam nitah mojai kamari murag gencai ka luhur ngan ieu mah urang sami-sami ngarojong doa we ka sahibul bait anu maksudna haolan anu janten akhirat almarhum di dia insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maulid terus dibahas tadi ku pangarsa Ustaz AA mengenai keajaiban tentang di Libanon tadi. Ya salah sahiji keajaiban maulid Kangjeng Nabi. Urang teu bosen unggal tahun ngayakeun muludan. Setiap panggih jeung bulan Rabiul Awal urang sok ngayakeun acara muludan sebab ieu teh bukti ciri urang cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beh dituna urang teh hayang disarengkeun babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapungkur aya hiji lalaki naroskeun ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, abdi rek nanyakeun iraha terjadina kiamat teh." Nanyakan tentang kiamat Kangjeng Nabi malik nanya mang nanyakan masalah kiamat mang teh geus boga bekal naon keur mayunan poe kiamat poe akhirat jeung ieu jalma jeung ieu lalaki ya Rasulullah rumaos abdi teh salatna ala kadar salatna hungkul jauh tina usurna puasa ala kadarna nahan haus jeung lapar hungkul sedekah ala kadarna tapi ya Rasul abdi teh neunggeun rasa mahabbah cinta ka salira maka naon jawaban Kangjeng Nabi anta ma'aman ahbabta anjeun bakalan sasarengan jeung jalma nu pika cinta ku anjeun. Jadi kurang ngayakeun muludan teh hayang sasarengan sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan muludan ieu teh bukti ciri urang teh cinta ka Kangjeng Rasul. Kan punten Kang, punten je, tercukup sempet ka ieu. Urang tingkatkeun kualitas kecintaan urang. Naon sababna tercukup cinta ala kadar ucapan hungkul. Tercukup cinta ala kadar seremonial hungkul. Kudu aya bukti dina kahirupan sadinten sehingga ada seorang pujaga cinta dari tanah Arab berkata, "Lau kana hubbuka shadiqal aqata." Kalau orang yang benar-benar cinta, cintanya sejati, cintana benar masuk nurutan ka jalma anu dipika cinta. Nah, innal muhibba lima yuhibbu muti, karena sesungguhnya orang yang mencintai akan mengikuti orang yang dicintainya. Jadi singkatna cirina jalma anu cinta mah daek nurut jeung nurut. Naon cenah Kang? Nurut jeung nurut. Contoh, kakak bogoh sok nurut bener. Citaku indung ngameuli gas jamedun. Tapi di citaku kabogoh na datang we terang-terang kenyang jemput aku dong, aku lagi di mall. Kesiet di citaku kabogoh bener ce. Oh, sarwana eueuh oke keur bobogohan mah kitu. Datang kabogohna, tapi lagi dalam bola ya 2 cm setengah. Kelek disemprot urek sana make kispray. Kecos. Ari ayeuna kelek mun dibarau naga. Oh, emang punten di Kang pamajikan urang masuk salah kaprah. Kapan tidak kita kudu jen dibejakeun wajibna dan awewe teh hareupeun salah. Teh hareupeun tukang ojek. Ieu mah hareupeun batur, meuni ginting. Hareupeun salaki juga duit.
bukuk dibongkot pakai karet tinggal dibeli teh cepet kena panah pakai panggiti bocor udah masuk salah kaprah kalian teh memeh sare jeung pamakin salaki teh sing seungit semprot aya minyak seungit teh semprot disemprotan aja kosong tara semprot papai ibu urang di mana nyemprotna tina beuheung di luhur bisi salaki urang nyemprot kana beuheung turun ke anak-anak kelek rada loba saeutik soal bau dah mah turun ke handap kana bujal kana pun bujal beakeun tetap pusatna soalna udah masuk salah kaprah kayang teh memeh sare teh sing seungit ieu mah memeh sare make autan atuh pukul diletak teh pahit mun teu make apikson diletak teh lada itu udah masuk salah kaprah memeh sare teh kayang teh eueuh sikat gigi heula be seungit heula teh ieu mah memeh sare ngadaang seblak atuh pukul bau cipur sia bicara kebobogohan urang teh aya kabogohna datang hayang kitu oge era empet-empetan permisan yang kali kapawan heula nya ngadan hitut sia we ayeuna bisa disalaki boga anak dua jeung tiluna hayang hitut di dapur salakina di kamar nah jadi bikin masalkeun lumayan ganti obat nyamuk urang masuk salah kaprah kahayang teh lamun baheula nurut ka kabogoh ayeuna ka salaki kudu leuwih nurut naon sababna sakur parentah salaki salaki eta parentah teu ngalawan kana syariat hukumna jadi wajib ya mah kadang-kadang dititah yeun kopi unggul ge mama pangadamel kopi yeun sorangan kokot boga itu syariat salaki lamun parentah teu jeung kakarak urang wajib nolak pan aya wae Kang salaki teu jeung aya jeung aya mah aya nitah teu jeung ka pamajikan mama aya naon Pak pan karasa ayeuna mah urang kesagala hese beureup pakeun pungsat bahan lieu eueuh regap taya usaha papa teh koreh-koreh cok dahar isuk henteu sore dahar sore henteu isuk BPJS unggah listrik bisa dicabut ku PLN da teu dibayar-bayar SPP budak geus ditelopangan wae ku kepala sekolah teu mayar-mayar kumaha tuh papa nah atuh bantuan usaha mama papa teh usaha naon atuh papa nya atuh jadi jablay online ulah eta mah ulah eta mah parentah bojol lamun cinta osok nur budak orang cinta ka Iwan Fals sok nurutan gaya Iwan Fals di kamar masang poster Iwan Fals pakai kaos Iwan Fals ngaran memet diganti Memet Bas cinta pokoknya bapak cinta ka Oma Irama nurutan gaya Oma Irama sampai Oma Irama yang godegan eta bapak oge ngadadak neangan lancah meong hayang digodegan cinta ibu-ibu nu cinta ka ineukeun nurutan gaya ineukeun sampai lagi ineukeun make jilbab nyekek beuheung nurutan ibu ge make jilbab nyekek beuheung kan teu bisaeun orang Panjarang mah makena atuh nyekek teuing apa ayeuna mah punten sok salah kaprah di ibu terutama kaum istri heuda eta mah dicek Pak RW teh tadi kapangaruhan ku HP ayeuna mah awewe zaman ayeuna geus kabarat-baratan kapangaruhan ku tontonan dina TV, dina YouTube, dina Instagram, dina Facebook ningali artis Ariel Tatum artis gelis, bohai, seksi, terkenal pakai rok seksi, baju seksi, rambut tipiran pantes maneh nama pantes artis gelis sobabi terkenal ieu mah orang Ciburayut hayang jika Ariel Tatum pakai rok seksi, baju seksi, rambutnya dibeuleman di konengan sakalian rajaan jahian cikuran bobong usia leuheung ari gelis mah leuheung ke mah hideung bobong bobol monyong jeblek nong robekan jangan lingkungan aya ka aya boba ayeuna mah di jalan teu gadisna teu ibu-ibu teu nini jalanan ieu lain mah Kang nini ceun dia make celana legging gambar SpongeBob aya Kang nini ceun dia tapi bukan datang ka salon mas saya pengen kararencang lagi di kulit tukang salon teh aku nini moal bisa di istri kage moal bisa pokoknya makalan kumaha jalanan ini kararencang di kulit pokoknya dibayar 200 juta ge berarti ini kararencang di tadi akalan Kang tukang salon dibotot kulit teh dihanapkeun bener kararencang di kapan ini kulitnya mah bendung bakalan di kalian make karet di tiungan terus ini alhamdulillah ya Allah tidak kayak kararencang deui ari geunteng reuwas dina gadona aya cingkotan si orang teh bulu dihanap ka betok oh jangan dilirang ibu-ibu jarang ayeuna mah isuk-isuk coba kita di jengkel lah di BNR
warulin wae jeung mah. Eta api tengah aja Kang isuk-isuk dina motor. Poe Minggu na motor. Aya ibu-ibu anu make calana setrek kayak minggunya. Setrian. Bukan kan deuleu monyong makan gitu deh. Tengah aja abdi na motor. Aya ibu-ibu nu senam teh 1 2 rem poin teh leret saeutik. Masya Allah kalakuan umat Islam. Ibu punten ka dieu aya naon ibu teu izin ditangalikeun ku pamegat anu lain mahram Ustaz supaya sehat. Islam memang nita sehat Bu. Kangjeng Nabi ge nita sehat ngan ulah ngarempatkeun hukum atuh. Lamun naik mah senam ulah di sisi jalan ajakan salaki senam di kamar. Bener. Hitung sampai 700 ke dia 1 2. Dia masuk serba salah urang mah Kang punten lagi jadi galau. Tong si budak-budak pemuda uing ucap batur disebut ajengan ninggal paampok jeung awe nu urang kitu mah galau kan. Ditenjo haram. Ditenjo mubajir. Itu mah bener-bener juga vampir apa bener. Oh hiji waktu pernah naik angkot, ari abdi naik angkot sok biasa ditiru bari jalan teh kenaheun kieu teh. Dahareut teh aya awewe nu megat naik. Seksi Kang. Gelis montok bohai. Pan ngareng gua sorakna kitu mah naik angkot manehna kira di halangan bisa ngaburusut. Andarapan dipinyeng beucing ka deuleu yang lain. Ari kita diuk cikirin kuring Kang. Masya Allah hati ini berdebar kencang. Direret seletik monyong gunung salaka deuleu bae. Bener Kang. Ustad naon ngaranna ngarending jeung kitu mah leles. Leles. Di luhur saujung rambut tugikeun ka handap sausap tampal leles. Kan hiji nu teh daekeun leles. Monyong teh leuras buset. Oh punten karakter umat Islam eta awewe zaman ayeuna salah nyonto, salah nyonto. Padahal jelas keringanan unggal tahun dibecakeun ku ulama, dibecakeun ku mubalik bahwa teu aya dicontoh pikeun urang iwal ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teu aya deui contoh pikeun urang sebab geus aya dina diri Rasulullah nyaeta uswah contoh pikeun urang. Maka sabada muludan lamun urang ngaku cinta ka Kangjeng Nabi, urang ikuti atuh akhlakna Kangjeng Nabi, urang pelajari, urang turuti naon parentah Kangjeng Nabi. Mana caranya parentah Kangjeng Nabi seueur? Mana ajaran Kangjeng Nabi loba moal beres lebihkeun ka poe isukan poe paketo minggu hareup lamun caritakeun kabeh mah ngan urang cana poe hiji hadis Kangjeng Nabi anu mudah-mudahan ku urang tiasa diamalkeun dina kahirupan sadinten. Amin. Anu aya patulah patalina jeung ieu acara nyaeta ieu haulan. Dan Kangjeng Nabi kantos ke dawuhan Kangjeng Nabi aksiru min dzikriha tibil ladati. Dawuhan Kangjeng Nabi sing sering anjeun ngingat-ingat kana bakalan datangna penghancur kenikmatan dunia. Sing sering anjeun ngingat-ingat kana bakalan datangna penghancur kelezatan dunia. Naon penghancur kelezatan dunia teh teu aya deui kajaba nyaeta mati. Pupus. Urang teh di bejaan di wartosan ku Kangjeng Nabi sing sering anjeun nginget-inget kana bakalan datang naon. Maka ieu haulan teh selain daripada ngadoakeun almarhum, ieu teh harewas beja ka urang yang urang ge hiji waktu bakalan nuturkeun almarhum. Urang ge hiji waktu bakalan mati. Aya bisa ngarepan ku abdi teh kabeh teh camat ieu teh. Calon presiden jantang tuh jadi presiden, calon gubernur jantang tuh jadi gubernur, tapi calon mayat kabehan ge bakalan jadi mayat. Kulun nafsin dha'iqatul maut, sakur-sakur anu nyawaan bakalan ngasaan kana ngaranna maut, jeung punten ari maut teh rahasia. Mata ulah kajongjonan teuing teh. Naon sababna? Teu ngajadikeun sabab, teu ngajadikeun syarat yen maot teh kudu kolot heula, teu ngajadikeun syarat yen maot teh kudu gering heula. Teu saeutik anu jag-jag waringkas anu ngora maot. Aya kitu aya. Ya. Rahasia. Lamun geus datang urang rek nyumput-nyumput ka mana, rek lumpat-lumpat ka mana.
aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sanajan ajeun nyumput di satu kagan benteng anu kokoh di mana ajal geus datang mah idza jaa ajaluhum. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Teu bisa dipajukeun, teu bisa dikundur. Ibu, bapak bakal mau bakal rahasia sahanu nyaho sahanu apa ayeuna urang terkumpul ngariung kieu balik di dieu mah geus dipegat ku malaikat Israil. Nah ayo ceu ito ada si Ibu ya udah hampura si Ibu hampura udah sama jamin urang disukan hidup bener sahanu nyaho sahanu apa ayeuna Israil datang ka ieu dicabut nyawana kabeh Israil sahanu jamin sahanu nyaho ngaparkeun acara irang ieu. Saudara pemirsa, telah terjadi kejadian yang sangat aneh, yaitu di daerah Panyarang, Ciburayut, Cigombong. Setelah ada acara maulid, seluruh jamaah mati, kecuali satu ustaz dalang yang tetap hidup. Boleh. Hari ini aku Allah, hari bapak nuti heula abdi nu paneuri mangga, atau abdi nu paneuri bapak nuti heula mangga. Rahasia Allah, ulang teh bakalan kusabab rumasa urang teh bakalan ngantunkeun alam dunia atau konsep ayeuna kahirupan urang ulah kadedemes teuing kana urusan dunia. Cilaka jelema anu kadedemes teuing kana kahirupan kana kasenangan dunia. Hubbul mali wa syarafiyun batani faqil qalbi dauhan Kanjeng Nabi. Jelema anu cinta teuing kana pangkat jabatan, jelema anu cinta teuing kana harta kekayaan bakalan timbul rupa-rupa penyakit dina hatena munafik di antara wisna jeung penyakit-penyakit anu sagena. Jelema anu hubung dunia ningali tetangga beunghar panas, tetangga kabeli motor ngadadak muriang, tetangga kabeli mobil setro, tetanggana jadi mah gedong bae. Aya kitu aya. Nu panasan aya. Panasan. Padahal dina urusan dunia Kanjeng Nabi ngadawuh umzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dina urusan dunia ulah sok manggah wae ka luhur tapi tingali ka handap. Tadi handap keloba keneh leuwih balangsa leuwih ripuh tibatan urang bener. Kamu kurang gaduh mobil syukuran ke Allah kan. Alhamdulillah ya Allah abdi mah gaduh mobil kemana-mana genaheun teu kahujanan teu kepanasan. Tetangga sabeula mah teu kabeli mobil ngan sabur kabeli motor. Nah motor mari ku lamun hujan kahujanan panas kepanasan lamun hujan gede mah make jas hujan gitu 2.500. Motor mah jebuk nah mobil mah genaheun teu kahujanan. Cenuna motor alhamdulillah ya Allah abdi pasarkeun motor genaheun tinggal ngagas. Motor ngan sabelah mah teu kabeli motor-motor acan ngan sabur kabeli sapeda. Sapeda mah cangkel kudu ngagoel. Syukur make bareng, syukur make bareng. Motor mah genaheun tinggal ngagas. Cenuna sapeda alhamdulillah ya Allah adi make besar kene sapeda genaheun kemana-mana tinggal ngagoel. Kamu nu di pudun genaheun tinggal ngagolong. Kan orang mau nanya doang ada eungap. Tapi tenang aman Allah segala alhamdulillah besar kene sapeda kamu tetangga sabelah teu kabeli sapeda acan kemana-mana ke leumpang. Syukur make rombeheun rame. Kan udah banget hati Allah di dalam kene bisa silaturahmi kan itu ka dieu. Kamu raka sabelah geus bisa leumpang satu. Cenah satu ka handi Allah seperti jajan kene dahar masih kene geuna ada kosong geuna ada sebelah geuna. Kamu raka sabelah mah koma. Cenah koma handi Allah koma hirup kene. Kamu raka sabelah mah paeh teu balik deui. Artina tidak urusan dunia ulah sok menggak wae ka luhur tapi tingali ka handap. Naon sababna punten budak-budak urusan dunia moal aya waredna kan. Moal aya mahina geus boga motor hiji hayang dua hayang tilu geus boga motor hayang boga mobil geus tapeser imahna can alus hayang imahna alus imahna geus alus euseun acan alus hayang boga kulkas 17.000 moal moal aya waredna pantes Kanjeng Nabi ngadauh lao kana li ibni adam wa min mal labatahu salisan andai kata anak incu Adam ngagaduhan harta 2 bukit 2 gunung apa ia akan puas dengan keadaan seperti itu? Tidak, justru ia bakalan mencari bukit yang ketiga moal aya waredna. Mantap saurpun guru ieu teh hese pengamalanna ai bahasana mah geunaheun simpel Kang. Saurpun guru lamun anjeun hirup hayang ngarasa ngeunah, lamun hirup anjeun hayang ngarasa nikmat, ukur hirup ku kabutuh ulah sok diukur hirup ku kahayang. Praktek nanu hese. Ukur hirup ku kabutuh ulah sok diukur hirup ku kahayang. Lamun anjeun hirup hayang ngarasa nikmat. Kumaha cenah ge maksudna? Heuh bener Kang ditafakuran. Lamun hirup urang diukur ku kabutuh mah da urang teh loba leuwih mah. Da kabutuh jelema anu pokok teh kur sabaraha siji kur 3 sandang pangan jeung papan. Naon ari sandang teh pakaian geuning buktina pakaian urang belum teu kapake bener.
artinya kebutuhan sandang geus tercukupi tinggal syukur ka Allah. Pangan nu kaduana kebutuhan jelema teh naon ari pangan teh dahar da urang teh unggal poe teh dahar mah kosong malah di isu pageto teh biasa bisa aja. Artinya kebutuhan pangan geus tercukupi tinggal syukur ka Allah. Papa naon tempat tinggal da urang teh sare mah teh kahujanan sare teh kapanasan bari basana pilot oge nyempel di imah kolot urang teh sare teh dibrak bener. Kesana di kolong jambatan, kesana di sisi jalan, artinya kebutuhan papan yang tercukupi, tinggal syukur ke Allah. Tapi nah, loba jelema nu ngarasa kurang wae, gabungan hirupna selalu diukur ku kahayang jelema teh mau aya waregna. Bener. Mau aya waregna lain teu meunang kahayang kan lain. Ngan sakali-kali ukur hirup teh ku kabutuh supaya hirup teu loba ngeluh. Da punten dina urusan dunia mah hiji moal aya waregna nu kaduana nyilakakeun cek tadi teh bakalan timbul penyakit hate tatangga beunghar panas tatangga ngirit mobil mana nu sentimen eueuh sia eta kapesar mobil ngirit batur ngirit mana nu riweuh lumayan handel jeung punten Kang punten dina urusan dunia mah masing-masing teh geus aya hakna masing-masing teh geus aya warisna geus aya bagianana. Si anu maju karena usaha tanina maju. Si anu maju karena usaha dagangna maju. Urang sirik diturutan ku urang. Sanajan modelna sarua tapi lamun lain bagian pikeun urang titik mulai kamajuan. Bener. Tetangga urang maju usaha rumah makan misalkan. Ujikan kan bisa kapesen mobil, kapesen motor, bisa munggah haji, bisa nabangun gedung. Urang sirik panas diturutan ku urang. Usahana sarua. Model daharuna sarua, rasana sarua, hargana sarua, tapi punten lamun lain hak bagian pikeun urang mah moal aya kamajuan. Model dongeng baheula aya budak awewe make underrok Kang teu make celana jero. Ulah bakal ngeres. Aya budak awewe make underrok teu make celana jero. Tuluy manehna naik tangkal kalapa isuk-isuk teh angsrong. Isuk-isuk teh aya menir orang Belanda ngalima. Contoh kalau kurangnya budak pakai pakai celana, wah, mukung, turun di belakang, ya menir, kenapa kamu gak pakai celana jero? Gak punya menir, gak punya, kamu menir gak pakai kamu, ya udah, saya kasih kamu uang 50.000 belikan celana jero, makasih menir, balik ya budak teh. Begitu ka indungna, mamang dia neng menang rezeki saha di menir berarti 50.000 kumaha lakona sia neng teh make underrok make celana jero tuluy neng teh tangkal kalapa di keruan ku menir teh udah kasih 50.000 ari indungna sieuring panas cek indungna komersil anak aing 50.000 komo aing indungna eta diturutan Kang ku indungna isuk-isuk pada make androk teu make celana jero naik tangkal kalapa angsron bener nggak diwakti menir teh orang berana isuk-isuk celong karuhur wah cing jabrik kusut turun iya menir kenapa kamu gak pakai celana jero nggak punya menir nggak punya ya udah bener bagus menir saya kasih kamu uang 2.000 belikan silet kerok usia model nasarua, praktek nasarua, gaya nasarua, tapi giliran hasilnya mah beda, bener? Itulah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuk sirik ini dan dijailkan ya kata tangga maju di hiji bidang, sebab masing-masing geus aya bagianana. Da kehidupan kesenangan dunia mawalilah kan. Kul mata'ud dunya qalil. Muhammad bejakeun ku anjeun yang kesenangan dunia masakeun. Sakit deng mata hiuplah kagak ada sehingga urusan dunia dekat sakur ke tapakuran kurang sakur kenikmatan dunia mah taralila gak bukti helai nikmat helai nikmat nah helai teh sakedeung Kang coba mun helai ka 3 jam bener mah salama pada jam 12 wah langsung pada sakedeung kuliah nikmat nak kuliah teh sakedeung coba mun kuliah tan 2 poe naon mah moal cenah sakedeung dahar nikmat dahar teh sakedeung sabuat digayem liwat teh kana dikorok beak nikmat dunia mah sakedeung padahal prosesna mah panjang
Patani melak parek barak bulan di sawah. Geus jadi parek tuluy jadi beas diisikan ku ece, dipasak ku ece, tuluy jadi sangu, dihuapkeun ku urang gayem liwatkeun kana ti koro. Beas nikmat dunia mah sakedeung. Cai saprit nikmat Kang. Sakedeung. Proses nama panjang. Berajam di pabrik. Jadi pabrik teh nabi mereka distributor ka warung leutik. Di warung leutik dipesere ku Kang Ahmad. Geus dipesere diasongkeun clek we ka dieu. Jasa teh kuring. Mangga. Diwakan ati korok beak di patunya. Sakedeung. Pamangan tenan nikmat Kang, sakedeung. Proses nama panjang. Hubungan barang tahun, kadang-kadang 1 tahun 2 tahun hubungan, 1 tahun 2 tahun ngumpulkan duit, geus kumpul duit diasongkeun ka calon bini atau haeun, geus dikumpulkan duit nangkukeun tanggal saanu poe anu jam anu akad nikah ijab kabul. Jam 8 ijab kabul. Di jam 8 pikeun ka sore, celenggeun dina pelaminan, jadi panganten. Datang tamu hatur nuhun. Kami harus seueur hatur nuhun. Cangkeul jadi panganten isuk tidur pikeun ka sore ceder. Datang teh geus palubar kabeh, ampun tangan. Datang malam pertama anu diantos ku urang bukakeun pantona assalamualaikum ya Bapak Rahman. Waalaikumsalam ya Bapak Nikmat jiwa majikan Allah. Ari sugan teh rek gila Kang. Muyak-muyak 3 menit ngapreh. Sakedeung nikmat dunia. Rumantak punten hirup ulah kadedemes teuing kana urusan dunia. Lain itu menang benghar. Da Islam teu nyaram. Anda mau jadi orang kaya silakan. Ayeuna jadi jelema beunghar monggo. Da syarat takut 2 dina Islam yang jadi jelema beunghar mah. Hiji leangan ku cara anu halal, anu kadua ulah ngarugikeun batur sakitu. Ngan konsep ku urang jadi jelema beunghar teh. Ngan konsepna jadikan dunia di tanganmu, jangan kau jadikan dunia di hatimu. Sakumaha beungharna lamun dunia anak-anak di dalam genggaman tangan mah terjadi masalah. Ku cilaka mah sanajan saeutik lamun geus nempel dina hate dunia teh. Komo lamun geus beunghar. Rasa ieu aing panggagahna, rasa ieu aing pangbeungharna, sombong. Aya di mah beunghar sombong? Aya. Coba. Denek wawuh kita tangga anu balangsa, denek wawuh jeung dulur anu kismin. Gampang oge kenapa taneuh. Kuntilanak sombong padahal mereka dipikir dibalik-balik dipapai kira rasa kurang naon urang disombongkeun ku urang da salena geus sanes urang mata contohna hidup jika tukang parkir tuh tukang parkir mah mobilna loba motorna patalayak teu sombong sombong teu kunaon tukang parkir punya prinsip mobil anu patalayak lain mobil kula motor anu patalayak lain motor kula tapi eta malah kadar titipan urang ge dititipan ieu teh pangkat jabatan sanes urang titipan harta kekayaan sanes urang titipan istri geulis lain urang titipan salaki kasep titipan naon urang disombongkeun ku urang dan geus mau talali kincing sorangan teh urang jangan Gedong sikong tadi kandong, harta loba tadi bawa, mas rintil tadi jiwir. Ibu baru gelang tuh. Karunya coba ibu nelpon. Ibu baru gelang tuh ibu. Terus awannya. Ngorong aduh tuh ngorong. Gitu. Aku berarti kan cincin. Karunya apa teh? Anting aku berarti anting. Bisa salah kira sih. Bukan anting acang. Ibu anggap galuh ibu anggap. Ibu ngaduh gelang. Ibu naon eta gelangna di bawah tuh. Di ka mana tuh? Kusaha? Ibu ngaduh gelang tuh. Ibu mau misalkan ibu ngaduh gelang, ibu mau gelangan cara tuh. Di ka mana keun? Di iman. Di urusan ku ahli waris ku keluargana, mun ku anak-anak ku salaki. Lamun salakina soleh bager beurang dijual eta gelang teh dipake hasilna dipake nyumbang ka pondok pesantren ka masjid da mun salakina jendil bobogohan deui bobogohan teh jeung babaturan euceun dina grup WA nyeri hate ceuk urang mah kumpul tina resiko teh 100 200 geus nepi 2 juta dibalikeun gelang ibu mau teh
Dijual pesawat kita pakai popokohan aja bawa aturan grup we. Nyeri hati cuy. Pantak hirup lah kada ada sering karena urusan dunia. Tong boroni doang. Salah si urang menggal poe maturan kurang. Urang maot suka naik ke maturan. Saminggu poe di kuburan naik ke. Tino poe atuh. Sapoe atuh. Dah palingnya mewek tuh. Mama, bareng bapak teh kesepian. Datang bapak turun kancing sabar. Terkuat itu ayah anda. Mana? Kawin doi. Mantap hirup pulang kata temas teuing karena urusan dunia. Urang teh bakalan pinangking jeung poe akhir sebab awak kan saukur sasampayan diingan saukur sasampiran. Unggal detik diri di ciwitan wanci awak diudag-udag kumangsa wujud ditutur-tutur ku waktu hinggang mah hiji waktu cunduk waktu dipandang rahayu pratani mangsa dipandang utama mimpi wanci dipandang hustari geus tiba kana ajalna. Urang teh ngantunkeun alam dunia ngali kincing sorangan iwal di amal pagawean urang. Bener. Mantap persiapkan ku urang ti ayeuna. Da urang teh bakalan maut. Urang teh hayang selamat di alam kubur hoyong. Sebab ieu kuncina kan. Ieu gambaranana. Lamun jelema selamat di alam kubur insyaallah kapayuna langkung selamat. Tapi lamun di alam kubur geus cilaka disiksa, kapayuna bahan disiksa leuwih abot. Mantap ulama nyusun. Salah sahihna Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi anjeunna masihan pituah ka urang sadayana perkawis urang lamun hayang selamat di alam kubur. Dawan anjeunna man arada ayyan jua min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'. Sing saha manu hayang selamat dina siksaan kubur maka dawamkeun ku anjeun 4 perkara jauhan ku anjeun 4 perkara bejakeun tong. Bejakeun. Nah gambar ayo kan? 11. Setengah 12. Anak sengaja. Hanya lulus ayam lama seterusnya. Hiji al-muhafazatu ala sholat. Raksa ku anjeun sholat anjeun. Naon anu kudu diraksa? Tilu rupa sabeuna. Sebab ayat keterangan Gusti Allah, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Cilaka jelma-jelma anu salat di aya baan cilaka anu kumaha anu ngalalaurakeun kana salatna. Sebagian ulama ngawartoskeun ka urang bejana cenah ge lalaura di dinya teh aya 3 rupa. Hiji lalaura kana waktuna, nu kadua lalaura kana khusyukna, nu katilu lalaura kana ilmuna. Mangkani pagawean urang eta teh kan mudah-mudahan sing dihampura dosa ku Allah amin. Hiji dina waktuna kadang-kadang ajan mah ajan Allahu akbar Allahu akbar kudu can bea kagok pagawean sae teh pagawean urang ibu-ibu kadang-kadang can iklan can naikeun salat budak mah geus gogorokan mah tos eta tuh tos isa geudeung can iklan datang wa iklan langsung gerobok salat geudeung daguan mumpung iklan aing salat heula lamun maju bejaan aing salat Salli fardu bisa Allah. Desa sarina iklan teh kacan. Mangges maju. Allahu Akbar sudah. Allahu Akbar. Berapa langsung ada harapan tipikal. Iya budak lagi enggak tupai. Waktuna urang sok lalawara encan dina khusyukna urang teh sok lalawara. Salat mah salat, urang teh ngan pikiran malah weung bener kan? Mana weung ibu-ibu kumaha tah kadek. Mata salat teh sing tarapi, ieu mah ulah sok salat di sisi pabeasan. Nanya biasa setengah liter tadi, nggak semua benar sih sholat. Allahu Akbar, setengah liter tadi. Allahu Akbar, nganjuk we kasih abang. Sami Allah liman hamidah, bukan mari kecan dibayar, nganjuk tes we. Kita sholat, mikiran nganjuk we. Jangan kena ilmu lagi nu penting. Mata kurang teh kudu gatolong-tolong ilmu ka majlis taklim ngararaji teh ini nu penting. Naon sababna? Sabab ibadah lamun teu jeung ilmuna. Seueur katerangan nu nyaritakeun di antarusna geuning aya katerangan dina kitab Risalatul Muawanah kami telepon aya katerangan nyaritakeun man abadallaha bi ghairi ilmin kana dararul aidu alaihi bisababil ibadati. Sing sajalma anu ibadah wa salatna puasana ngaji Qur'anna bi ghairi ilmin tanpa jeung ilmuna lain malah nganterkeun kana kasalamatan malah nganterkeun kana cilaka. Salat itu jeung ilmuna tingali kan 2 menit 4 rakaat anggeus teu ka hati bagaimana.
teu ka hati kapan diatur dina fikih nangtungna kudu kumaha kudu i'timad jeung intisab maca Fatihahna kudu kumaha diatur ku fikih bil basmalati wa tasbidati wa tartibiha wa mu'alatiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa adul mulahim hilib bil ma'na eta maca Fatihah hukum ge kudu talati urang teh lamun hirup tara daek ngaji ibadah urang teh beunang katinggaleun loba salahna mantap ti ayeuna sabada muludan teh geus sok karaos tara osok tara jeul Usok tara? Undang doang. Undang doang. Rutinan ngaji ka majelis taklim. Eta teh kewajiban urang, niatan anu sae. Niat ngaji teh nu alus, hiji niat ngaji teh neangan ridho Allah. Nu kadua niat ngaji teh hayang ngaleungitkeun kabodohan. Tilu niat ngaji teh netepkeun diri kana Islam. Nu kaopat niat ngaji teh syiar agama. Sing alus niat dina ngaji eueuh nya. Ulah ieu mah daek ngaji ka majelis taklim boga gelang anyar. Mari digebre-gebre teh assalamualaikum aja. Dararamang sadayana henge we bae bae. Mun ngaji dengekeun ustaz ceramah teh dangukeun sing tetep. Ya mah abdi mah sok pusing Kang bapak ngajian ibu-ibu sok pusing eta uing ceramah maneh ngajawa. Gandeng ibu mah. Tuh ngomongkeun batur kadang-kadang ngomongkeun salakina teh. Ojo pusing ku salaki. Pusing naon ceuk ngan ngusep we ngusep. Punten kalau sebusep punten mual aya kamajuan musuh mah. Mual aya maju musuh mah. Atuh heuh maju mah ti kusuk eta kueur. Kita boleh maju musuh. Dangukeun ku urang, papatah ustaz, papatah kiai, nya eta cenah ke ustaz aya kitu terasa nyinggungan aing we. Punten ujug ustaz lain rek nyinggung, keur nyaritakeun hukum. Beureum memang nyaritakeun beureum, koneng caritakeun koneng, hejo caritakeun hejo. Lamun urang kasinggung, lain hukum anu salah tapi urang kudu introspeksi, bener. Ulah mah kasinggung ustaz ngabahas bab pribadi gitu. Cek ustaz teh, ibu-ibu punten. Ayeuna teh keur usum transaksi ribawi. Maupun itu disebutnya bank keliling, disebut bank emo. Yang namanya transaksi ribawi hukumnya haram. Oh, si ibu tuh genah berenang. Ai kuduna mah lamun rumasa istighfar, astagfirullah ya Allah, abdi rumah sampura dosa abdi, niat abdi ya Allah moal deui kitu alus namanya. Alus nama kitu. Ya mah izin ka ustaz tuan. Asalna mah pikir ngageser kana lawang foto aja rek mah di rumah hadeung. Ya lawang foto kenapa rek sepoi-sepoi ngene. Kasih dong deui ngageser deui kana teras aja rek di mana? Udah kana teras. Kana sogeran bisa nyalane, bisa make sendal, bisa lompat leungit eueuh. Tapi mau halu kau dari datang dia tadi gelang pusat ya. Kalau saya gitu pukul awokan anak. Ibu-ibu perhatian, poe iya ayah pengajian, hayu urang sasarengan, ngariung di pangaosan. Terus ibu amok teh kau ustad bari geseran teh malam. Hei ustad aing nyaho. Poe iya ayah pengajian, kan aing mending nyosohan daripada sia nu mapatahan. Si benar urang teh kolak ilmu sebab urang teh diwajibkeun pikeun ibadah lamun teu jeung elmuna bae malah nganterkeun kana kasalamatan malah nganterkeun kana kacilakaan. Maaf punten ayeuna mah teu aya alasan Kang. Teu aya alasan urang teu ngarti kana rukun salat salat naon sababna kiai tos seueur ustad loba majelis taklim di ditu di dieu. Modak si baheula punten zaman uyun abdi nyaritakeun kaset baheula mah dipun pitung teh ustad hiji-hiji acan hayang bisa alipingkeun ge paribasana hulu ka Banten lempangna oge sapoe saputing. Tapi ayeuna punten teu aya alasan ustad seueur kiai loba majelis taklim di ditu di dieu tinggal urang mah we anu daek bener. Mantap hiji dawuhan Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rasa salat anjeun. Ieu anu bakalan nyalametkeun urang di alam kubur. Anu kaduana pagawean anu bakalan nyalametkeun urang di alam kubur dawuhan Imam Al-Faqih Abu Lais nyaeta as-shadaqah. Sodaqah. Ibu osok tara. Kamu aya peropak kali waktu orang pura-pura nundutan apa henteu? Sok aya pura-pura nundutan eta Kang. Datang peropak. Menit 14 peropak juga jalan tol macetna. Di ujung kulon di tengah ujung kaler kidul. Ini urusan di acan pura-pura nudutan beres ngaliwat alhamdulillah salamet. Sedekah yeuh. Majelis taklim itu sok sedekah tara.
Alhamdulillah hari osok makan abdi rek naros lamun dina kantong aya acis 50.000 jeung 2.000 nu mana dibebeskeun. Mana kompang bener. Sawana kan di rumah abdi ke sawana, da abdi teh gaduh pangaosan ibu-ibu beres ngaji teh sok amplop ku ibu-ibu. Ieu cenah teh jamaah hatur nuhun. Beli kando. Kudu aya buah. Tapi teu naon. Padahal eta kan 2.000 bakalan jadi baturan teh. Naon sababna harta nu diwariskeun ku urang bakalan jadi rebutan. Harta yang kita makan akan jadi kotoran, tapi harta yang kita sedekahkan itu yang akan jadi simpanan kita. Jadi alam kubur teh urang teh sorangan kan. Aya batur, kurunjung teh aya batur nu kasep ngalempeng koneng teh sampai rupaha teh. Saha pangarsa? Pan kaula teh sedekah anjeun. Genah teh. Osok sedekah naon sok? Ah, iya mah. Paling kan datang teh jurig. Saha maneh aing teh nu mabok teh anjing. Kade. Udah mararabok punten. Da ajal mah rahasia isi keur mabok datang malaikat dicabut nyawa maut. Karunya kan seueur tikinya. Overdosis budak mora 8 urang mabok. Karunya pa di alam kubur teh keneh hudang deui euceul. Kang hudang deui. Nu mabok urang teh di alam kubur aya pek mabok raya keneh bener. Ari urang teh aduh para roe kieu. Mana heuri datang malaikat mengkarnatnya. Saha eta duaannya teu wau. Malaikat geus gemes. Man rabbuka? Saha pangeran anjeun? Galak-galak teuing ku anjing. Dagor malaikat. Dagor ku malaikat tanya deui. Wa man nabiyuka? Saha nabi anjeun? Sahanya. Poho kamari manu ngaku nabi teh si Musode kamari. Dagor deui ku malaikat. Wa man imamuka? Saha imam anjeun? Sahanya ban kantara kamu sholah aing teh. Lamun lohor Ustad Agus. Lamun asar Ustad Ahmad. Kakak absen imam masjid. Lain kurang aja mah iman lamun ditanya teh. Wa man imam saha imam anjeun? Al-Qur'anu imami. Quran imam kaula. Nu mabok ditanya imam, kakak absen imam sholah. Katanya tong maraboknya berapa di dieu nya? Marabok. Sodako nomor kedua nu katiluna wa qiraatul Qur'an anu bakalan nyalametkeun urang di alam kubur teh nya eta aosan ayat suci Al-Qur'an. Sok ngaji Qur'an bara euceul. Osok alhamdulillah iraha. Bulan puasa eta gitu. Bener. Mun teh kamu pamajikan urang keureun 4 bulan nya kan nya. Osok aoskeun tara di opat sasi. Osok saya kan sebab belum boleh dikuat kaitkeun kana katerangan mendingan nyenak 4 sasi. Ulah 7 sasi, ari opat sasi 7 sasi teu naon urangna ngan Abdulna 4 sasi. Naon sababna? Lamun rek dikuatkeun kana keterangan saurna usia 40 dinten pertama pamajikan urang eta jadi nutfah cai mani. 40 dinten selanjutnya jadi alaqah. Ketik gimpal 40 dinten selanjutnya jadi mudghah. Daging gimpal 120 dinten. Lamun 120 dinten dibagi bulan jadi berapa bulan? 4 bulan dina usia 120 dinten Allah marentahkeun ka malaikat tiupkeun roh. Makana 4 bulan sok diaoskeun Quran teh berharap roh anu diabetkeun teh nyaeta roh anu soleh. Kabeh sok aya nitah eta teh umum pamajikan Kang cenah pamajikan keureun 4 sasi. Alhamdulillah sia mah nuli melenung deui eta. Eta pamaskeun surat Yusuf cenah ge supaya budak teh kaset nyaoskeun ku teh surat Yusuf ari budak medal teh nong kami. Teh nyaoskeun ka uing beri budak teh nong Kang geus cenah ge nong ayo nitah di kampung asal surat Maryam pamajikan keureunan supaya geulis budak teh nyaoskeun ku surat Maryam ari budak teh medal jeble budak ibu mah jeble ari saluarna eta mah da moal jauh ti ilmu bapana ieu anu penting mah manahna soleh kasep hatena geulis manahna hade akhlakna eta nu penting mah malah di pondok Pitu mah di lemur api sok dicampuran ku ngarujak kan di dieu aya teh di dieu mah malana ieu tapi kapan Pitu teh naon Kang ngarujak nama da abdi ge resep ngan eta pamadegan anu salah di pondok Pitu mah di lemur api lamun rujak lada lalaki lamun rujak teh lada awewe aya di dieu di dieu mah malana ieu cabe teh seueur asa sautik cenah ge tapi lada wae nya ieu mah malah salah cenah lalaki deui ieu mah dicaram kuing awewe boleh tu ibu istighfar Allah mah nyiptakeun budak lain kumaha rujak cuma bujak lada lalaki bujak selada awewe mun ari ganti ieu teh bahasa teh ganti make isyarat da
isarah mah aya dengan dina keterangan oke lamun aya anjing ngagungguy tengah peuting isarah bakalan loba penyakit pakai isarah kumaha cenah nyariosna teu sasarina cenah ge da cabe teh asaan teh seueur tapi geuninganan teu rada buah-buah ieu teh isarah anak teh awewe cabe teh asa saeutik tapi geuninganan lada buah-buah ieu teh isarah anak teh lalaki make isarah aya urang mah pan boga pamadegan teh masih keneh kuno aya buuk sisi kamar ke bawah buuk tadi tuh buuk yang kayak dian hari buuk sisi kamar itu bawah kok hari buuk salah kina di kegobok buuk eta nyerudak mah emang naik kekiriman budak buuk aya hayam kongkormok maghrib geus salah urang pan pamadagan teh kok aya hayam kongkormok maghrib salah aya parawan beuneuh sing bener aduh nyarios teh kumaha teu sasarina cenah ge hayam teh kongkormok maghrib buah-buah ieu teh isarah aya awewe anu hamil di luar ikatan pernikahan kitu si lempong bibir teh jeung punten kang ulah sok suujon ka hayam buat teh hayam sare ti lohor kene udang maghrib rasana di subuh jadi kana hayam aja teh tilaatul Quran raos Quran nah wiru buyutakum fi tilawatil Quran dauhan kanjeng Nabi saayaan imah anjeun teh ku aosan ayat suci Al-Qur'an bahkan aosan Quran ieu anu bakalan jadi penerang urang di alam kubur mudah-mudahan sing asa ngamalkeun urang di kahirupan sadinten amin terakhir dauhan Imam Al-Faqih Abu Lais lamun anjeun hayang salamet tina siksa kubur nyaeta wa kasratu tasbih seueurkeun ngaos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ngaos tasbih bahkan mungkin saurna di akhir zaman di mana dajjal geus datang hese kahar nginum ge teu aya di kadaharan umat Islam anu beriman nyaeta tasbih maca tasbih subhanallah bareng mun ayeuna bisa kitu kan kangnya bapak satik subhanallah barang terak udut ngaos tasbih aya opat bejana ieu sauran Imam Al-Faqih Abu Lais aya sabaraha siki nu kahijina naon tuh poho deui panah mah hiji naon salat raksa salat urang nu kadua sedekah nu katilu ngaos Quran nu kaopat seueurkeun maca tasbih salit wae eta tisim abdi mudah-mudahan sing aya manfaatna oge mudah-mudahan sing tiasa ngamalkeun urang tina kahirupan sadinten amin ya rabbal alamin tos sajam langkung abdi cumarios dina ieu panggung para lu disuhun hampuraan diteda kembang paku kembang kopi kembang wayang ngaayakan lamun ngaku cinta ka Gusti sing rajin maca Quran insyaallah kembang paku kembang kopi kembang wayang ngaayakan lamun ngaku cinta ka Kanjeng Nabi sing rajin maca sholawatan kembang paku kembang kopi kembang wayang ngaayakan lamun paahna cinta ka tisim abdi itu duit buru-buru gerak amplopan ada Allah wa yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bagus.